Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu kusim kuring dipihormat. Abdi di dieu bade ngadugikeun biantara bahasa Sunda anu judulna virus corona. Puji kali syukur urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Gofur. Sholawat miwah salam mugi tetep ngocor ka junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, ka para umatna anu taat kana ajaranana. Mudah-mudahan kenging syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ningcak kana 5 bulan urang sadaya kenging cocobi nyaeta wabah corona. Ieu musibah tumiba lain ngan di Indonesia wae, tapi hampir sakabeh nu aya di alam dunia. Allah nurunkeun hiji panyakit, tapi manusia teu bisa hojah. Hampir sakabeh sendi kahirupan beunang imbasna. Sektor pariwisata, kasehatan, pendidikan teu walakaya, teu kabayang rek nepi iraha ieu musibah leungitna. Beuki dieu anu positif corona beuki nambah, lain beuki ngurangan. Meureun ieu anu disebut azab teh. Manusia kiwari geus loba anu kufur nikmat. Para pamimpin geus loba hianat sarta teu amanah ka rakyatna. Mudahan Gusti anu Maha Suci teu murka. Masih keneh aya panto taubat keur manusia. Ieu kajadian sangkan pangeling, sangkan hirup urang henteu kalajur nafsu. Sarakah nu dipilampah sangkan hirup geunah tumanina. Tingkatkeun kasadaran di ieu musibah. Jaga jarak protokol kesehatan jeung diri urang sorangan, keluarga, jeung masyarakat lainna. Hatur nuhun kasadaya kesempatan. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.